Sampurasun, hayu urang medar jiji kecap bahasa Sunda anu unik nyaeta ablu atawa ngablu. Cobi, anjeun kantos ngadangu atanapi nganggo kecap ngablu tuh. Pasti seringnya. Laras pisan, ablu atanapi ngablu. Kecapnya mah pondok, tapi hartina lumayan jero. Sangkan leuwih jelas, hayu urang tingali langsung naon cak kamus ngeunaan kecap ieu. Tah, jadi hartina teh indit-inditan kamana-mana tapi tujuan anu jelas, ngalantur weh. Ayeuna urang tingali contona dina kalimah. Kumaha sih cara makena? Ieu contoh kalimahna. Tah perhatikeun, kecap ngablu teh dilebetkeunana di dieu. Frasa nahar reksina di awal nunjukeun aya kapanasaran atawa rasa hariwang. Teras ditungtunganku, wae budak teh anu langsung nunjuk ka budakna. Jadi, kalimah lengkepna kieu. Naha reksina ngablu wae budak teh, naha bade diantep ulin tepuguh. Jelas pisan, ngablu teh ngagambarkeun hiji kalakuan anu bener-bener teu boga tujuan. Nah, saatos terang hartina, kumaha anjeun bade nyobian nganggo kecap ieu? Cing, cobi imut-imut di mana anjeun kantos ngadangu aya nu nyebut kecap ablu.